Halo, merana lanjut kayak gini, sarang sifat ini. Nabi Abi, Natasha Amanda, merangkaian Himang Sarara. Nami Abi Wisnu merangkaian Kanjeng Raja sareng jadi narator. Nami Rihan merangkaian Nabi Budak Putih jam 4. Nami Abi Ejra merangkaian yang kedua. Mangga tonton drama di kelompok Aurora. Aya 5 sadulur lalaki 4 awewe hiji nu bungsu katelahna Nyi Bungsu Rarang anu 4 geus rarimbitan kari Nyi Bungsu Rarang anu teu acan teh. Awios, abi nyanak samu, kangge di bumi. Pada kieu sih yang naon dahar di bumi atau saya calik di dia urang dahar babarengan. Nya tuh. Dina hiji poe Nyi Bungsu Rarang nuju neangan gawe. Nyi Bungsu Rarang teh teu meunangkeun gawe nepikeun ka sukuna bade potong. Akhirna Nyi Bungsu Rarang ngiuhan deket sungai terus ninggal budak leutik nuju mancing. Ayo mah lokna leutik ah bikin we. Nyasok we teh da teu lokna leutik. Tanda ka bumi orang pelihara menjadi babaturan abi di bumi. Dina hiji poe lanceuk Nyi Bungsu Rarang teh ka bumina Nyi Bungsu Rarang. Duh, jadi buka wae, asup we kitunya. Duh, lauk saya bener gede. Nyi. Ya lauk saya bener gede kieu nyi. Keur abi we urang pais. Ulah tuh ka, eta lauk nu babaturan abi di bumi lamun sorangan. Ah, mana mah eka satu jadikeun babaturan, geus lamun butuh rata cek-cek maneh anu sato. Sabab ku teu diberena lauk ku si Nyi Bungsu Rarang, akhirna lancek-lancekna boga niat jahat jang nyokot lauk eta. Ayo, Dok. Yuk. Nyi Bungsu Rarang nuju sare, laukna dicokot ku lancek-lancekna. Kaisukana teh si Nyi Bungsu Rarang karek nyadar si leunglit teh leungit. Nyi Bungsu Rarang curiga lancek-lancekna nu ngalakukeun ieu. Aipek pas disamperkeun bener lancek-lancekna nuju ngadahar daging si leunglit. Nyi Bungsu Rarang ceurik kusabab nyesa hulu si leungli. Nyi Bungsu Rarang ngagarwan Kipatinggi kanggo ngabereskeun masalahna. Dipasa ku lancak-lancak kuring padahal ieu babaturan abi di bumi. Terus we tuturkeun kuring ka Kanjeng Raja. Heuh. Akhirna ku Kipatinggi si Nyi Bungsu Rarang diajak ka Kanjeng Raja. Aya naon marane datang ka dieu? Oh mohon. Ayeuna Nyi Bungsu Rarang kuburkeun sirang lauk eta di hareupeun imah Nyi Bungsu Rarang. Ke bakal aya kajadian anu di luar nalar. Sok mangga we deui. Tuh nuhun. Siap. Siap. Nyi Bungsu Rarang teh ngalaksanakeun parentah Kanjeng Raja ngubur hulu si leungli terus dagoan sabulan tungguan hasilna. Ieu tangkal nu saha Neng? Lancek-lancekna nempo tangkal anu tumbuh di hareupeun imah Nyi Bungsu Rarang jadi tangkal emas. Kusabab ngarasa salah, akhirna Nyi Bungsu Rarang damai jeung lancek-lancekna.